Sakjanya ieu teh cai teh we. Asalila nahor cai teh. Panas. Lucu aya nelpon euy. Kocar kecil teriak kebabaya, kocar kecil teriak anak pedesaan. Halo Cucu, nya waalaikumsalam Cucu. Aya naon? Teu acan aya Cucu artosna ayeuna mah. Wih, ari Cucu. Teu kayaknya adat-adatan atuh. Sus, ganeng heula Cucu. Si aya si Derian. Aya. Nengna kumaha Cucu? Mun teu acan aya artosna itu Cucu. Atuh Cucu teu kenging kitu. Manya bumi bade disita ari Cucu gara-gara atuh. Cucu Si mah emak amit-amit. ditagi di teh euy. Ya atuh, teu pirang ya atuh. Manya Iya, bumi mah. bade disita. Kan ngobrol jeung Aing Cucu. tukang kredit ieu Aing mah. abdi bawa di mana? Manya di kolong jembatan ai Cucu sok aneh. Musim karunya atuh ai Cucu kana. Mungkin dibayar ku abi oge. Minta ti budak ka mana atuh apanan? Budak lagi encan gawe ai Cucu teh. Tuh, udah heueuh nih. Kumaha cara mayarna nya? Amit Cucu mah. Nyai atuh. Duri ya ieu mah. Cucu ni bawel. Balik ah. Nanya. Waalaikumsalam. Soak dulu coba. Sampurasun. Sampurasun. Ih, kamar. Ieu teh. Ih, dibere bansos. Hah? Kok butuh pelayanan ke RT teh. Kurang kumaha ieu ka warga teh. Eueuh. Hei, Dian. Bisa gedeng. Pak RT. Non Pak RT. Iya. Anu boga imah ieu ka mana nya? Duh, ka atuh Pak RT. Emang bade aya naon? Iya, arek ngadata biasa bansos sugan we atuh meunang tuh. Ini geus aya sebagian tuh nu ieu kakak KTP gitu. Ate kana boga imah ieu pina eueuh Di Ketrokan can. geus gerowan kudu mana make tawa mah gerowanna. Duh, ka atuh Pak RT da nembe ka dieu, nembe ngalangkung. Kumaha teh ini? Pak RT, ai putra Pak RT si Bonen eta. Kita si Bonen mah udah gede teh pararuguh we kita ngadata mu kudu urang we nu turun tangan. Bawa duitan murunan teu dibere duit Pak RT. Oh, aya tuh dua batang we mah dibere ari daekan mah. Oh, nya tuh Ketrokan dewe derian rek kali itu nya. Ka mana? Ngangin. Juk. Ketrokan we tak kita Pak RT tah. Tidak Pak RT. Sasirian. Balah ke dieu lah aing mah. Kesel ditungguan ge ah. Aduh, betah kieu nya cuaca keur niis adem kieu cuacanya. Tapi ngomong-ngomong aya suluh urang teh nya.
beresan heula suruh lah keur indung urang. Hireuseun ya. Beresan lumayan. Bawaan balik. Cup. Sehat. Alhamdulillah. Sok dieu kelar ka mana teh tuh? Orang Garutnya. Nya orang Garut dia ngajak keur niis. Oh. Ulin ka kolot ka dieu teh. Heeh. Nggak ningali suluh gitu kurang diberesan keur bawan balik turun sana ini urang. Oh. Lain ari di Garut teh ngobong apa? Naon dagang? Ukur ngobongan sangaliwetna we sabisa masakna urang. Oh jadi ngadon Ngaji tumpo. beuteuh. Astagfirullahaladzim ngadon dahareunnya. Di eta jelas nomor 1 dahar mah. Anjir. Pantesan asal ada montok. Asal ada montok lah kan bae lah montok-montok. Awak atuh teu montok duit oge. Tah bener. Tapi yuk ade euy. Ieu daekan Cup mana Cup euy balik pasantren deh Cup. Iya tuh jelas kudu daekan. Walaan ieu Langsung kolot pan ngahaja. lain ngalaan suruh teh jadi inget baheula ning Cup keur sakolanya. Balik sekolah teh nya. Oh ngalaan nu kieu ning dihirian jeung Jeung gehu ya. gehu. Parah. Parahnya pengalamannya. Tapi teu naonnya Cup jadi pelajaran tadi Cup. Pelajaran itu. Urang mah malilanya Cup. Sok ka mana tuh? Arek niis. Pan ge keur niis. Beda dikit ya. Oh, sok kayak kurang dibereskan lah. Oh atuh. Adi tulah sakedeungnya. Oh, kayak orang nuturkeun ka ditu lah. Sok. Siap. Ayo Cup. Mantap. Waalaikumsalam. Duh. Aing biasa ya suluh lah ngumpulkeun suluh. Hari niis. ABC ada berapa? So. Ingatnya tina hewannya tah. A B C D E F G H I J K L tah L. Atuh mah nyosok mana mau lalai kabeh atuh. Tong lalai kabeh. Lauk mah naon? Lumba-lumba. Lumba-lumba lalai, mana naon? Kumila. Eta mah tina teh. Aya elan teu. Eta mah di tengah. Tapi aya elan teu. Aya ngan di tengah. Benar teu. Mana mengege. Tumila. El. Ari urang naon atuh nya kala euy. Sok sia. Ah lumba-lumba anakna. Bisa lumba anakna saya. Ge atuh lonok anakna atuh. Tuh heg bae lah. Dukeun deui lah. 2 ah. A B C D E F G H I J Zebra. Jerapah. Jeruk. Atuh mana masih teh satu jadi kana jeruk. Naon nya euy? Oh, ayeuna mah mending mani tuh. Ayo. Bahangan tuh. Geunaheun siap. Di mana? Sia ge hareudang ge kituan. Iya kesandang. Buru atuh. Carkan. Atuh situ meni lumpat meni mobil mau beakeun. Kumaha ieu nya kolot butuh duit deh. Sedangkan urang keur kieu we hirup. Bingung. Naon atuh? Sigan teh naon euy? Meureun atuh. Ieu meureun putus asa meureun tuh. Wah, buah-buah sia euy. Rek dirham. Bunuh diri.
Ilham segala orang. Tang mantri. Beren. Yang si Ustad tadi ya. Bulu urang rek itu urang. Wah, itu mah. Ah, nah gimana bonen atuh? Usaha rek kudu dilepaskeun rek. Eta lepas. Yo. Sapura. Maka akan dilepaskeun. Acek mana tadi lepaskeun. Bulu itu bulu. Paru-paru wae atuh. Irinya. Tuh. Macem-macem wae atuh mana semua. Bulu tuh itu tuh. Mana? Tuh. Nam. Aduh, Kunaon? buru dia tah. Ah, mana mah rupa-rupa wae atuh. Jali bro. Diri euy. Oh, sarua tuh orang jadi nyeri orang tadi. Tadi ya, Bro. Tas uji tah. Ben, wah, Ustaz mah ya ya. Kayak mah pan geus balik ke Kobong, bisa kan sih ge? Naon itu naon masalahnya ieu? Tah tanya Bunuh diri. Ulah kebunuh diri. Masalah pasti aya solusina. Bisa berdoa heula. Ulah ribut nah. Iya, naon? Kang nyangankeun ustad cenah arek bunuh diri sirian cenah. Ai mana percaya adinya? Ih, Yeh, tadi teh urang teh ngomong ka mana urang rek niis. arek ngomong nih ka cilaku. Ari ieu nyusul ka urang naon? Teu balik. Ih, gebu. Aing